pokoknya main karena nge-play goblok. Aya we nu ngadodet ku aing dihajar ku aing. Anjing saya tertarik-tarik teh mau motor goblok. Kapal aing keur ngebok dah anjing. Ya keur nanggung ieu aing. Pokoknya main yang nge-play poe aing nama anjing. Esa itu ku aing. Sampurkeun ku aing. Bro, aing ieu keur memeujeuna nanggung ieu. Sum anjing. Pokona mah aing yang mabok. Siulang aja gue anjing jadi dagor ku aing. Siapa lah aing keur naik ieu? Hah? Siek macam-macam jeung aing. Ieu daerah kekuasaan aing. Nyaho teh sia, hah? Yang didodet ku aing sia. Tambahan anjing, aing yang mabok ieu. Ieu keur memeujeung nangeunah aing ieu. Nyaho ieu sia naon ieu? Semua ka aing. Ya aing keur memeujeung nangeunah ieu. Siapa macam-macam. Dia daerah kekuasaan aing si tonjok ku aing sia dada. Nak kunaon mah dek? Sia naon pulang-pulang aing, hah? Sia budak dia, hah? Sia macam-macam jeung aing, hah? Sia macam-macam jeung aing, hah? Nah macam-macam kumaha aing umbah mobil. Sia nyaho ieu naon, hah? Naon kitu? Aing keur memeujeuna nanggung ieu. Ieu geus beak aing. Aing hayang apply poe ayeuna pokona mah. Ieu budak mana anjing ieu pepelontongannya bisa ditanggur ku aing sia anjing. Hah? Budak mana ieu? Budak mana ya aing? Lah ieu mang adek kang kado gelo kieu nih. Aing hayang sum 20.000. Jeung nambahan aing teh hayang ngapal. Bisi ku aing ditinggang. Siek mere moal anjing, hah? Mana anjing jalma nu tadi di dieu? Jalma nu tadi di dieu mana? Hah? Ka mana tadi? Hah? Ka mana jalma? Tapi aing normal keneh ieu. Eta sisa tadi nyebut dialog ka aing. Aing normal keneh. Ieu mah teu beunang dibiarkan. Disusul ku aing anjing diributkeun ge carana mah. Pak. Pak. Naon? Ieu sabuna lah. Ayo mau mana ya? Tikarin topi atuh ngaruh ya? Angkat cai heula. Sia mah tita humbak lah katai. Ge carana mah si Isal kudu diributkeun ku aing. Aing teh hayang nyawa pokona mah aing minta sum pokona mah anjing Isal. Aing tayang nyaho sia Sal. Aing minta tambah pokoknya mah 20.000 anjing aing yang ciu ya. Ya aing mabok keur nanggung Sal. Sal. Masih goblok aya naon. Sal. Sal. Mabok masih goblok. Sal. Sal sia di geroan ku aing. Aing ngomong kita tadi Sal. Sia, tak kunyuk ek naon guru ka aing goblok. Ayo di mana? Sal. Sia mabok aing. Ai si Sal mana? Ayo nanya ke nanya aing. Yang badan hidung geuning. Tah, goblok tah. Naon gogorowokan? Si Sal mana? Ayo nanya ke anak aing. Aing mentor sorry wa aing keur naik ieu. Ampura wa. Ya wing hayang mabok wa. Semua si Isal ke mana tadi wa? Ampura ya urang keur ada mojeuna manteng wa. Kau usum goblok sia teh mubak mabok sia kunyuk ngerakeun lembur atuh sia teh geus kuasa budak nahaon atuh sia teh. Usaha kunyuk hayang duit mah lain goblok pajik sia teh. Aing bari usaha. Kau usum sia teh aya mubak mabok pajik ieu teh barek puasa sageudeuh hiji sia teh. Aing keur nge-play sampai bulan puasa yang nge-play lah wing wa. Ampura we ya wa. Geus tah usum kehead mabok-mabokan mah. Ieu wa mau nambahan wa. Insaf goblok geus kolot sia teh tah mabok-mabokan geus budak ngora we atuh sia teh. Bangke. Ayeuna mah kagok ieu soalna keur nanggung. Geus balik-balik mandi rujitna leuna ku aing sih. Kusurukeun kan nya teh kana balong. Ieu mau nambahan mah 20.000 we aing mah moal gede-gede lah. Aing nge-play geus kagok ieu nanggung ieu keur memujeunangeunna wa. Balik moal. Balik moal sia. 20.000 wa. Balik moal aing teh. Oi, balik. Ayo di mana? Bisa mana? Astagfirullahaladzim, si goblok aja mabok pas lu edan. Aduh, tuluh ting euy. Aduh, si kehet wanci magrib kalau KHS di pos. Gawean ku aing si Iksan. Si Iksan wanci kieu kalau KHS di pos ronda teh istirahat budak teh cek aing ulah gadang teuing. Iksan.
Ya. Nonton heas man si kieu di pos ya balik-balik ka imah geura. Sakedeung lagi magrib. Hari kan tuh pinata. Ya mau aing di mana? Balik. Pamali nah heas tuh. Jadi jalan ya. Cek aing ulah gadang teuing geura. Pak. Tinggal apa? Sahari itu. Halo. Iya. Aya, ente aman. Keur di luar. Kalau untuk istri mah di bumi, ama keur di luar di pos. Mohon. Oh. Nasian naon goblok? Cinta bapana ieu mah. Nasian naon goblok? Hape aing baraseu goblok teh siana. Nasian, aduh hape aing goblok Bawa, sugan teh si Iksan. Hape naon sih? Sugan teh si Iksan mah. Hape aing basi goblok. Kira mengpeng deket pom, tempoh lah bensina. Aing kosong. Ye. Mau duit teh? Mau duit teh? Tahu. Bensina sekalian deket pom tah. Ayo mana? Nah di Ciaro pom Ciaro teh deh. Sekalian ke di ditupan jauh deh ka pom. Ciaro nagrek. Heeh. Cek aing molor wae tuh tadi tadi. Sabaraha? Buka duitnya sabaraha? Kun dompet lagi eueuh. Murah ieu mah. Murah pada yang murah. Pira ku murah ku naik teh mau duit. Murah di sia teh di mana lu? Murah ieu mah bener murah. Lempoan heula. Aing mah. Kumaha tuh ieu aing mah? Murah ieu mah pasti. Lain, HPW tunda heula atuh aing bisi beak pisan ke kajen teh dicokot deui. Apa nu saha? Di sorangan lah sakedeung ieu. Bebek aing mah. Daripada biakeun ngadorong ke. Bisa mah gitu. Ya, api-api dorong motorna. Nah, Api-api didorong, api-api biar bensin sih teh. pameh dibere. Sampai dipilih ke alasannya nyimpen HP ini. Buat HP kan dorong ke siapa? Ya, gitu budaya. Tah gitu. Bulu dah dong. Jangan api-api capek. Balik baju atuh. Bensin neng. Maaf Pak, motor sebelah sana. Beleguk pisan ulah gitu sia motor mah. Mana nu belegu gue siapa doyok aduh. Ayo muriling dia. Ayo. Ya kan, abi mah rusuh saya bensin. Ya ruang kapal ya kana di sini. Udah ya kan ngantri saja doyok. Pertama, Sebelah itu puteng ah. Wah, Mohon. Mohon. Sok. Nolnya mohon. Kieu ieu teh. Saya bensin pisan abi tanya teh kacana kartos teh loket naragag. Tah bade nyimpen ieu heula. jadi manusia enak atuh. Tuh, HP lagi dibuka kieu. Sing percantan lah atuh mah. Santen we. Kayak disanak deui pamit ka dieu nya. gimana nih Pak? Saya ngomong dulu tuh ke atasnya.
Teu kedah nyarios geus ngartieun ieu pasti lage. Engke ge abi ka dieu deui. Bayangkeun we ku si heula engke kalangan heula Kayak disandak deui. Ayo, HP mah nu awis HP na ge. ulah ke atasan dah. Nah, engke ka dieu deui tos.